Ayo pi, orang naroskeun tuh itu ke aya jalmi ngadueul kan naroskeun si Haji anu beunghar teh geuning tapi sombong. Orang ningali sakumaha sih beungharna nu ngaluhuran Neng Haji terus sakira loba emasna coba ieu boga ieu nu warisan teh itu dipake dulang. Pantaroskeun ka ditu nya. Kaum doa apa? Nomor miskin. Sararusah. Cenah aya beja di dieu teh aya anu beunghar nu ngaluihan Neng Haji. Tah bener eta teh. Di dia mohon ayah Haji Mayung anu beunghar mah di dia. Tukang impak, tukang sodakoh di dia Haji Mayung. Tuh bumina di ditu. Yaki. Kaum doa apa? Nu sararusah. Emang nu beunghar di dieu teh sok dimerere, kadarinya sok marere duit. Sok mere duit tara. Unggal poe Neng Haji sodakona oge ka masyarakat di dieu mah. Moal mampu Neng Haji mah. Hai. Nu salang-sara nu miskin, kaum doa apa? Sok hina ngaledek ieu ka Neng Haji nu sakieu beungharna emasna. Astagfirullahaladzim. Nyebut moal mampu eta. Nya teu bisa nyaingan Haji Mayung. Moal aya sakti kukueun moal Haji Mayung mah harta sapaki dulan mah ieu. Pang beungharna sapaki dulan teh. Cik, udah papi, bantuan ngomong ieu gerak ieu. Ini cicing bantuan ngomong tuh, dia diledek di pamajikan. Hayu ngarepe. Ieu Neng Haji kanggo masyarakat di dieu mah. Saha we nomor-nomor panggedena berarti eta meureunak nu Masyarakat miskin, jelema miskin, nu sangsara. Jaga bibir teh. Hayang sabaraha diberi duit. Cik atuh papi, bantuan toyok atuh kunaon. Hayu we cicing oge teh guna jadi salaki. Nah, Neng Haji di dieu mah teh mun penting aya kieu aneh nya. Masyarakat miskin, kaum doa apa? Tenang, masalah begitu mah gampang jeung Neng Haji menupang beungharna mah. Tenang, hayang sabaraha. Ngan bejakeun ka masyarakat nupang beungharna teh Neng Haji teu aya di moal aya nu bisa nyaingan sakta ikukueun ge moal wati Neng Haji. Wih, kalau kan bagi miskin tuh. Bagi. Iya, Mami. Setan lanjut mah. Hayang sakumaha ewang. Cuma cengnya. Hai. Itu mani. Jo eta mah. Pakai duit tuh. Tong salempang duit mah. Moal be aku 7 turunan moal. Duit keneh ieu teh. Sok saha rek nyaingan. aya saingan Haji Mayung teh na mah euy. Aya Haji bagi duit. Cukup eta sagitu cukup. Keur mareli beres cukup. Ari miskin mah jeung asin ge da. Nikmat cek medisinnya. Kadenya tong hilang bejakeun ka masyarakat pang beungharna teh Neng Haji duit mah beak 7 turunan mah. Ini gede ulah lebatin gaul di dieu. Isi nu orang miskin lah ketularan teh balik. Aya saingan Haji Mayung. Moal teu ngebul Haji Mayung aya nu kieu mah tepokeun. Panas banget si Haji Mayung. Ditemongan duit Haji Mayung panas ya. Orang laporan ka Haji Mayung ayeuna mah. Ayo. Lah. Ya, pi. Ari teh hari penjalema loba. Ulah lu ya lieu kitu, urang sing legeng ieu. Sing jiga jelema beunghar geuningan. Sanajan urang imah kieu oge sing gaya lain ulah hape istri gageteunana jadi salagi kunaon. Asa pisan paedahna Allahu Akbar. Iya, Sing Mami. legeng sing gaya. Iya, Mami. Ieu mah hiap geut ieu balik. Dengikeun adi pamajikan keur ngomong teh kudu bangga oke pamajikan model kieu teh nya geulis nya pinter nya cerdas atuh mah saha anu aya menerkeun ieu dengikeun atuh arep keur ngomong teh lain kana buluhak paloh cicing gerang aya mangker gua anu ada tuh jabacan ngejo can naon suluh ya gunan aja disalaki astagfirullahaladzim tuh gerawan numpuk seuseun gerah ya mami marek sarek rebahan
capek ini kita tadi oh gurana pisan jadi salah kina sudah oh sesak bro nah ya Allah pulang Nih, atuh nih mah omong kita rumah wadah, tapi kalah ngagoler dinya, atuh beda rasa kakak pisna. ya neng cik jenggot tenaga gerok